Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa, patepang deui sareng simkuring Maula Fitriana Oktavia dina Warta Sunda. Salapan warga dilaporkeun maot dina karusuhan nu dipicu ku wabah penculikan anak di Sinakma, Wamena, Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Pagunungan Papua, Kamis 23 Februari 2023. Salian tinelasan salapan warga sipil, kajadian eta oge nyababkeun genep jalma luka-luka, sajumlah imah sareng toko kaduruk ku gerombolan. Kombes Beni Adi Prabowo Kabid Humas Polda Papua, Kamis 23 bulan Februari 2023, sonten nyebutkeun tina laporan anu ditampe eta kajadian di mimitian kira-kira jam 12:30 beurang waktu Indonesia Timur. Waktu harita mobil tukang sembako dipareuman ku warga di Sinakma lantaran disangka nyulik budak. Narima laporan ieu, anggota anu dipingpin ku Kapolres Jayawijaya langsung ka TKP sarta usaha pikeun ngarengsekeun pasualan ku cara mawa tersangka palaku ka Polda. Kombes Beni Adi Prabowo nyebutkeun, tapi ujug-ujug aya nu ngagorowok jeung narajang anggotana ngarah menta balah ka Wamena. Anjeunna netelekeun teu lila ti harita aya personil ti TNI boh anggota brigade mobil tapi masa beuki anarkis ku cara ngaduruk sabudeureun TKP nepi ka maksakeun nembak tembakan peringatan. Salaku hasil tina salapan korban anu maot dilaporkeun 7 diantarana maot alatan tatu bedil. Anjeunna nambahan, aya sababaraha kios jeung imah warga anu kaduruk, tapi can aya laporan lengkap ngeunaan sabaraha jumlahna. Dan upaya-upaya dari yang dilakukan pasca terjadinya kerusuhan, pagi tadi sudah dilakukan rapat Forkompinda di mana masing-masing pihak pemerintah melakukan upaya untuk bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk mendukung upaya dari aparat keamanan menciptakan situasi keamanan di wilayah Kota Wamena dan menyelesaikan semua permasalahan secara bijaksana. Sakitu warta anu tiasa disanggakeun, wilujeng patepang deui tina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.